Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Berjumpa lagi di channelnya Budak Angon Sumberjaya. Kali ini Bang Andres akan meliput lagi kegiatan membajak sawah dengan cara tradisional. Jangan lupa sebelumnya teman-teman semuanya, sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke, terima kasih. Lanjut kawan-kawan. Pada ngawi atuh Mang Di. Ini lagi proses ngawuluku dulu teman-teman. Nanti sudah diwuluku pakai garu. Lagi nyacak. Gogok teh cenah mantuan atuh. Ayo jalan-jalan teu puguh. Barang kieu nya buncih. Naon anu cepat eta noh. Udah lo pada bere runtah cenah, tak runtah-runtah teh ulah dipiceun. Bodoh mau lipuh sama. Dibebaskeun di ruang. Ulah yang ngagunakeun wae pupuk kimia. Sebenarnya mah dalam daek mah teu diulang atau kudu meuli pupuk kimia. Gemuk mah geus nyampak kan ngedul we jeung kurang pengetahuan.
ada badang pada hium. Kita hium. Jaga kamari di desa oh. Jaga. Cair atuh. Jika orang mau memasukkan cek orang teh, oh ya lin mas teh, aduh. Ngopi dulu guys, ngopi dulu. Kopi hitam. Kopi hitam mangin. Kopi hitam. Biasa ya jatah ke Andre sakin. Kopi hitam, nah itu kapal api. Aduh. Di Jawa mah kopi ireng nah. Kopi irengnya, ireng teh hidung murahnya. Bener lah. Ajakan si eta teh nu bodas tah. Kopi dulu guys. Anak buah Bapak Birin. Si Kumbang. Kopi dulu. Masih kene lama gas. Masih jauh. Nih kenang-kenangan nih golok buat Sumatera nih. Di mana itu Mang In? Sumatera. Iya. Dulu saya pernah ke Sumatera, transmigrasi. Palingan jika orang Papua Mang In bewokan euy. Aralus orang merasa bukna orang Papua teh. Aduh, salam buat Papua. Salam. Oke, makan dulu teman-teman. Tuang dulu. Oke teman-teman, sekarang proses penggaruan penghalusan tanah. Pang euy, pang euy.
Action. Action. Action atau action. Hayang melak pare kari tanah euy. Dituganan we lah. Kerenya reat ieu teh. Hayang melak pare. Oke, sebelum lanjut kawan-kawan, tuang dulu, makan dulu, tuang heula. Ya anu gaduh poka cenah ngajak heula tuang kawan-kawan. Ka Bapak Punu, Bapak Kuwu, ka Bos Epul aya taruang. Menu naon yuk. Aya keur Andres teh aya yuk jatah. Aya ke neke dibantuannya ku Andres. Tuang heula. Oh ya, Ibu Ence. Nah, ieu teh Kudu ya nyadiakeun. ayam ieu anu kamari yan pembagian naonnya ieu teh. Bansos. PKA gitu. Oh, alhamdulillah atunya. Aya tuh jeung sayurna tah. Beasna ge sarua ya ieu teh. Kebagian mangin kamari cair. Alhamdulillah. Keun kudu disyukuri keur nuncan sabar. Wadah wing oge mangin euy teu bijin wing mah duh. Encan meureun can aya rezekina euy. Sok. Oh, ieu teh daging ayam bantuan Pak Jokowi ieu teh kamari ya. Oh, alhamdulillah. Kamari cair di baru mekar. Atur nuhun Pak Jokowi. Cenah katampi ku Mang Birin yeuh. Biajaran yang beasna ge ya tuh buat bodas sok jana. Sok santai sok. Aduh, lahap pisan euy. Ada Bu Inci, Bapak Pandi, Bapak Sobirin.